iya aya jelema ye putus cinta geunan cek dina teh harapan hirup eueuh frustasi aing mah lamun teu jadi kawin ka Jeung Sarwiti aing mah maningan paeh sebab di dunia nu geulis iwalti ka bogoh aing jelema teu boga dedeuleun meureun nya atuh emang awa hiji nu hebat bahkan lalaki mah lamun diputuskeun cinta bener sia mutuskeun aing ngas balik sia aing mah lalaki kajahuan lalaki peler aing aya kana gas ku aing mah sia pokona aing deuk hayang putih lampung hideung berbas enggak saya kenangan gantina eta lalaki karena ieu mah diputuskeun cinta jeung kieu lang layu titah dahar ge ceuk mana teh gara dahar ka yang dahar mah ceuk kana saren teh mandi henteu mandi putus cinta teh kos kitu tolong putus cinta geus tidak sehatan ge kita gairah deui hirup dunia tas daun kelor geus dikitu-kitu ge tetep bae henteu heuh awewe ti hayang gantina ka Karawang Subang Ambalaya can puguh jadi penghibur cakna nu sulit kan ieu urang boga ka bogoh bisa menghibur ketika urang sedih nyana bisa ngagoda ketika urang nyeri awak nyana bisa mencetak ketika urang hayang baso nyana tak ieu boga ka bogoh teh anu kos kitu nahin boga ka bogoh teh jadi menghibur lain sakadar geulis tapi ieu urang kahiburna pan urang boga pamajikan ka itu kahibur mah teh cenah sanajan anakan bae teu kahibur jadi ti jauh kene ge asal deuk balik bae ka imah sanggup sebabna okoprak mah lulu tapi lamun ka imah aja jadi hiburan masyaallah ti jauh kene nyana geus sok ayo geus sasalaman ya Allah nikmatkeun hate aju urang dieu kunyana aju di deketan urang bangun urang teh kan bangun hareudang nya kunyana dikituan ya Allah ya itu surga itu mah surga itu set aju mun aya laleur kunyana tepak aduh Masya Allah kayak laleur deui oh surga teh itu surga itu gitu jadi orang kadele haus jana gegeraan teu kudu dititah deui ieu na deui cai kurang panas henteu kurang panas teh lamun panas ke diperek langsung ke termos banjurkeun atuh kula nu mantak nyebut kitu di dieu teh karitu kararitu boro-boro hormat ka salaki atuh urang dieu mah tah salaki yang coba nyokot cai kos teu buka cokor bae urang dieu mah kos kararitu ja atuh tapi lain dieu KTP-na mah pondok tuh segala nitah segala naon katanya paneta hendak salaki eta yes gitu coba itu tuh paling apa tuh sokot besi ku sorangan ya kan itu guys ya kurang tinggal kak aju nanya kak hasil teh boro-boro kata kak bisa galedek gede belum gedean eta joget tak eta kos karena itu dikri mana harmonis dah coba lamun cara tadi mah ka hasil tenten tatu kajen ka tuh hasil ge yang dahar-dahar bae masih urang moal keseet geus supaya hasil wayah henteu geus bae tenang bae sih Kak andai kata modal mah ieu kongkorong kula jual ieu ka ye masyaallah hate gede kan ieu lain kan atuh lain dasar lalaki kebetung emang ti dituna meureun semua turunan aju katurunan pan teu beres itu lu mantak boga pamajikan mah sing hade kudu nunuturkeun
pamajikan Kangjeng kajen teh gelis asal pinter bager sakitu atuh normal tah ieu putus cinta akhirnya begitu putus cinta lah jadi aing maning bunuh diri bae bunuh diri lah begitu nya dek ngaragakeun diri ka sumur kumaha lamun aing ngagejeburkeun encan paeh haji aya nu nimbang berarti terjadi kan paeh moal lah aing ngangan racun diinum ku aing racun begitu geus dikiekeun racun lamun aing nginum haju aya jelema terjadi aing paeh mendingan ka gunung geus aing naik ka gunung mah terus handap mantep cek dia nanti tuh kan nah naik ka gunung begitu dek bunuh diri kan dihanap aja lemah asal aing sedang mal bisa bunuh diri sebab dihanap goloncong aja lemah lah mau jadi lain guys terjadi bunuh diri terus turun ke handap jol ya aki-aki assalamualaikum salam ya aki mohon kenal teu kaki teu ki aki ieu balakal maut masya Allah kabeneran atuh kula hayang paeh atuh geus kapagi jeung balakal maut pangyabutkeun geus teu kudu hese-hese pangyabutkeun ayo pangyabutkeun gegeraan cek jara gampang paeh mah ieu mah kieu bae kumaha kieu kuari mah dibere resep bae ramuan ieu aya daun ieu dicampurkeun jeung daun ieu haju diseduh engke diinum lamun diinum engke set ngedeng kula aya di hulu disirah berarti tareh paeh lamun aya di suku di dieu angel keneh ka paeh kitu bae geus nya geus ngan memeh eta dibere resep ieu heula ieu dibere resep ieu diinum lamun ieu diinum ke sagala rupa hasil wah memeh resep anu kadua teh anu kahiji resep nu kahiji diinum gunanya bahkan dikeun nya kanu sejen kita resep nu tadi teh geus hayang nyaho urang tereh paeh apa angel keneh ta resep nu tadi kunyana diinum heula resep nu kahiji moal dibejaan ku kula sebab eta mah daun-daun pelet lamun eta dibejaan atuh Rusdi jeung Haji Pending ngecek-ngecek mah kecek-kecek kunyana diinum masya Allah eta sarwiti muda Pending di mana di kau aku rindu padamu akan aku tinggalkan laki-laki lain cikian aku selalu teringat kepadamu Pen wara imah wara jadi Malik ya Allah ya Rabbi pun ayat daun eta geus mantep moal bere nyaho aya di dieu ge aya moal dibere nyaho moal aya be pokona mah lain carulang atau malon peluh da eta pokoknya ayat 3 rupa daun eta pun dihijikeun jadi pelet lamun hayang sapi hiji atuh ilmu mah mahal pokoknya dibikeun kitu wae aduh eta sarwiti para jasa jangan tinggalkan daku Pen pokoknya cintaku cinta yang suci dan murni budak wahara jasa sejati gitu. Saya berjanji dari dunia sampai surga ambo ya bapak wahara jasa akhirnya Haji Fendi kan sama nyambung deui begitu nyambung deui bogo bade kawin begitu kawin kan nyana poho tah ngeunaheun hirup teh ternyata jeung kabogo usaha lancar sagala hasil
coba-cobanya ramuan tadi teh ramuan tadi malaikat sih sekiranya teh di hulu apa di suku sih diinum coba begitu diinum ayah di dia sirah pan malaikat di dia malik yang ka dia muter malaikat tadi dia muter deh ka dia malaikat tadi dia malaikat betulan nutur-nutur hulu sih sekiranya ulah muter kan nutur-nutur bahaya sekiranya cek walakal maut ieu kuaris ya wayah bae hi ulah cek jalan teh itu bisa ulah ka pae cek ieu bangis datang ka waktu namanya pae kamari maneh hayang pae can waktu nama teu bisa kuari embung pae aya geus waktu nama pae bae urang dieu ge kamari aya nu hayang pae teu pae ditanya kunaon sih yang paeh kreditan tanggeus-anggeus yang paeh bae cek cenah teh kuari keur bejeuna lalu gina hayang embung paeh bakos kitu tah paeh wadak si hade di satu sisi aya setan anu ka urang terus ngagoda di sisi lain malakal maut nutur-nutur urang bae ieu malakal maut geus nalegeun bae ka jebare deui karawil mah ieu tah lain jeung nyana yang situ gue aja ieu saminggu deui segala kasih ade nah ieu urang kudu inget Kangjeng Nabi lahir ke dunia kemudian Kangjeng Nabi ngembangkeun syariat terutama akidah anu sampai perang Kangjeng Nabi padahal Kangjeng tidak menghendaki perang tapi ketika instruksi ti Gusti Allah kudu perang untuk perang baik tetapi dasarnya sabilillah ketika sabilillah paeh surga menang syiar luhur kitu bae terus diantara akhlak-akhlakna anu dikembangkeun sebab Kangjeng Nabi innama bu'istul utammima makarimal akhlak kumaha cara tata krama anak ka kolot ka anak kemudian murid ka guru ka murid anak buah ka bos ka anak buah tata krama dagang tata krama tani tata krama muasyarah tata krama bertetangga tata krama urang di imah tangga iyalah Kangjeng Nabi li utammima makarimal akhlak di samping eta aya setan anu terus kagoda urang aya malaikat anu nutur-nutur urang kade urang besi terlena kuari malaikat geus kieu bae keur betah jasa di dunia cabut Ustad Dawil keur meujeuhna tenang urusan naon keur sehat maot baik kamari kamu maot baik aya nu hayang pae haji pending henteu baik nya geus teu kuateun hirup penting can bae puyeng pamajikanna galak masalahna puyeng sok tujak tunjuk ka batu terasakeun ku sorangan bae sieulangan tah